Paingan iyo mangkeluk teh. Nipu teh. Tukang tipu teh iya. Naon mang eta ngomong naon teu kadara renge sing tadi. Nipu eta. Oh, nya ya kerjaan bangku tah. Ieu teh mang make bangku di kieuan di kaian ya ieu teh di kaditu tuh. Ngan ieu teh can mahi, kalem we arek bangku mah, arek da hayang ngarareun apa lagi diuk. Lain nanyakeun bangku. Paragi nyantai mun geus eta mah kitu tah. Yo, eta teh nipu. Heeh, rek dijieun bangku kalem we dangke oge ieu atuh ge ngadaguan heula kaina hayang nu alus, hayang nu super tah, hayang anu kuat harerang kieu tah. Neangan Lain nanyakeun bangku eta teh nipu, gehu cenah teh. Di jerona teh lain gehu. Engkol. Nya engke mah dipaku ditakol atuh mang. Di kitu tah ditakol engke teh ieu teh ye. Dipakuan ieu teh komo dipaku mah da kudu pageuh atuh, kudu pageuh. Lain nanyakeun ieu eta teh nipu aturan teh kamari teh mere gehu. Cenah gehu. Nah, dibuka ku ieu jerona teh engkol. Lain gehu. Benar. Aya paku mah ditakol engke teh ieu teh ditakolan. Pira aku teu ngarti dipaku mah pasti ditakol ka dieu yeuh di kituan tah mang. Di kaditu ngan pada ayeuna kudu disuguh heula sing alus, sing leucir ieu teh dipulas. Tah sagede-gede kieu butuhna. Butuhna teh sagede kieu ya mang alus ieu tah. Ieu teh kai teh nu lalempeng. Lalempeng kuduna teh, nu lalempeng. Nu lalempeng anu eta ieu anu ya kalakuan teh lempeng butuhna nu sarua jeung kieu tah. Kalakuan teh aya gurat, nu aya guratan gitu tah, gurat heuh alus. Karaeureun kalakuan teh ulah kitu wae nipu aturan teh nipu. Hah, ieu jang bangku ame ngareuna diuk. Astagfirullahaladzim. Diuk engke teh. Ya. Pagawean teh ulah kitu gawe nipu. Geraeureun. Nya. Oge cenah tapi nyatana buat engkol. Eta oge ieu gerek dipaku engke mah di eta ngan moal mah ngorongkol mang. Ieu sakieu mah bengkung kieu moal mah dipake mah. Astagfirullahaladzim. Moal ieu mah dibengkung memang ieu teh rek morongkol ieu teh. Lain nanyakeun ieu. Morongkol engke nya moal mah dipake mang ieu mah da bengkung nya morongkol. Moal deui urang mah jeung di dinya mang bongan nipu terus. Alah, heuh ting hirup teh. Lah salah atuh mang mantuan teh kudu kieu mah nakol teh ku kabak mang rek mantuan nakol mah. Bawa apa kuna ka deugera. Nyeun bangku hayang nyeun bangku non teh manehna ngemu karo arek ieu ge ngancan aya bahan anu alus. Hayang anu kuat herang kieu yeung. Aya gurat-guratan kaina ame pantes. Ieu mah jang ieu nakol jeung kudu dipakuan atuh mun nakol oge ieu teh. Jeung kudu kieu mah salah.